أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد البر المحجلين وعلى آله أمهر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina surat Al-Hasyr Allah mengingatkan ayat 18. Allah mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ai jami-jami beriman, ittaqullah. Anjeun kudu takwa ka Gusti Allah. Sarasna dinya disebutkeun wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Anjeun kudu bisa ningali kana diri anjeun. Nafsum ma qaddamat ligad. Kalakuan diri urang dina waktu-waktu tos dipayun bageula. Jeung waktu ligad nu bakal datang. Kita mengrupikeun tina paribasa-basa Sunda mah are paripaos neuteuk kahareup nyawang ka tukang beuntak kana poe ayeuna. Neuteuk kahareup nyawang ka tukang beuntak kana poe ayeuna. Maksudna urang kudu bisa neuteuk kahareup. Neuteuk kahareup tingali orang optimis karena waktu bakal datang. Tetep orang sana orang perlu berhasil, orang kena jadi jaminan optimis karena waktu bakal datang. Sawang ka tukang tingali kurang waktu tukang. Namun kurang baheula pernah midamang kawanan, hapus kata kawanan, ulah midameli kawanan. Upami kurang kapungkur sering midamang kasayan, tingkatkeun kasayan. Dina waktu bakal datang. Neuteuk kahareup nyawang ka tukang beuntak kana poe ayeuna. Hartosna rek iraha urang migawe tong diisuk-isuk. Tapi beuntak ayeuna keneh laksanakeun. Beuntak kana poe ayeuna. Ieu tina paripaos eta teh sapertos mah nyokok kana ayat surat Al-Hasyr tadi teh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Al-ayat dina kalimat nafsun hartosna diri. Urang kudu bisa ninggal kangen eta neuteuk eta. Nafsun kana diri urang pribadi.
teroskeun kana diri urang pribadi saha urang, di mana urang, rek ka mana urang. Minimal 3 pertarosan pada taroskeun kana diri urang ku anjeun. Saha urang? Urang teh makhluk, ari makhluk hatos nu damel, aya nu damelna anu ngadamelna sa Khaliq, sa Khaliq teh Gusti Allah. Urang nu didamel makhluk disebutna ku Allah didamelkeun jami-jami rupi-rupi. Sareng Allah, wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antawis tanda-tanda kanggo Gusti Allah anu ngadamel langit sareng bumi, Allah ngajantenkeun ikhtilaf beda-beda rupa anjeun. Aya nu hideung, aya nu bodas, aya nu beureum, aya nu sawo matang jiga urang, aya nu jangkung, aya nu pendek, aya mancung, aya nu pesek. Itu teh takdir ti Gusti Allah. Tanda-tanda Gusti Allah teu sami jelema teh. Beda itu bahasana, beda cara bicarana, beda budayana. Eta teh mangrupakeun tanda-tanda kan Gusti Allah. Anu kerah urang dimumule sampai ka tanda-tanda Gusti Allah. Aya budayana, budaya Arab, aya budaya Timur Tengah, aya budaya Eropa, aya budaya urang Indonesia. Bahkan aya Sunda, aya Batak, aya Jawa, aya Irian, rupi-rupi. Eta teh tanda-tanda kabar Gusti Allah. Anu eta mangrupikeun urang tidak merasa bangga kana kabudayaanna. Kanjeng Rasul cinta kana ka Arab. Sabab Kanjeng Rasul orang Arab. Kanjeng Rasul nganggo gamis, Kanjeng Rasul nganggo udeng. Kanjeng Rasul cinta ka Arab, cinta kana budaya Arab, sabab Kanjeng Rasul orang Arab. Urang kedah kitu cinta kana budaya nyalira. Orang-orang Sunda cinta kana budaya Sunda. Orang-orang Jawa cinta kana budaya Jawa. Orang-orang Batak cinta kana budaya Batak. Sadayana kita mengharapkan takdir ti Gusti Allah. Ada ti Gusti Allah, tanda-tanda kabar Gusti Allah. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Jeung ulah sini poyok sabab likulli syai'in maziyah. Setiap orang teh aya kelebihanana. Teu merasa agung pribadi. Sebab setiap jami punya kelebihan. Ulah ngahina anu sanesna diciptakeun ku Allah teh. Teu aya anu mulia Gusti Allah iwal jalmi anu takwa. Jami nu dibangkakeun ku urang. Sabab urang terbuat tina mani. Lahir ke alam dunia tina panepasa-pasana mah mani kasep, mani gelis, mani beunghar. Tina mani urang sadaya nu dibangkakeun. Tina cai anu hina. Urang hirup dina kaya manu hina, kotor, maut teh bakal hina nya tabang jadi bangkit. Diciptakeun urang tina cai anu hina, hirup mama kotor hina keneh, maut dina kanjakeun bangkit. Nalika urang dina kaayaan lahir diciptakeun cai mani na sato mah jadi endog na sato mah aya hargaan. Endog beri dijual aya hargaan, endog hayam dijual aya hargaan, endog jelema eueuh hargaan. Ayeuna di alam dunya urang mah kotor. Kajenting jelema teh geulis anggar we keur modal mah kotor. Mah kotor. Tulutuk maot. Urang teh jadi bangke. Oh jadi jelema-jelema nu hayang didatang ku bangke urang. Eueuh hargaan. Aya bangke lauk mah dihargaan. Geus dipeujit. Hayam jadi bangke aya hargaan, bisa dituang. Anu bangke jelema teu aya hargaan. Jadi nafsun tingali diri urang. Saha urang? Nu kadua pertarosan di mana urang teh? Urang teh ayeuna keur di alam dunia. Ari dunia mazra tempatna singgah, mazratul akhirah. Sab urang teh bakal mengalami fase-fase alam. Asana urang di alam ajali, dalam ajali alam rahim, dalam rahim alam ruh, alam rahim, terus enak alam dunia, ke urang bakal alam kubur, dan ke alam barzakh, alam akhirat. Tapi kene perjalanan. Urang keur aya perjalanan urang teh.
urang keur aya di alam dunia. Ari alam dunia tempatna gawe, mazra'ah. Tempatna gawe jeung akhirat, mazra'atul akhirah. Jadi tugasna urang di alam dunia naon? Gawe. Gawe jeung naon? Mudah dunia di akhirat. Terkanjeng Rasul, imal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa amal di akhirat ka'annaka tamutu gadan. Beramal anjeun jeung akhirat anjeun lihat di dunia pikeun dunia anjeun seolah-olah anjeun bakal hirup salamana. Tapi beramal anjeun jeung akhirat seolah-olah anjeun bakal maut anjeun. Jadi urang teh pikeun hirup di alam jeung amal jeung gawe. Gawena jeung naon? Dunia jeung akhirat. Lain jalmi teh jeung dunia hungkul ke akhirat. Akhirat hungkul ke dunia, tapi hirup urang teh jeung dunia jeung akhirat. Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Lamun urang ke urusan dunia pek hanya anjeun gawe dina urusan dunia seolah-olah anjeun bakal hirup salamana. Kulantar bakal hirup salamana, ulah putus asa. Lamun keur gawe tong ingat kana maot, gawe we selama hirup salamana. We ayeuna urang teu meunang kauntungan atuh sugan isuk meunang untung. Ada salamana teh ya. Isuk teh teu meunang untung sugan saminggu deui meunang kauntungan. Niat asa minggu deui teu sugan atau sabulan deui sugan sabab panjang dunia mah. Tapi akhirat wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramal dan akhirat seolah anjeun ingat anjing bakal maut. Gitu. Atau kumaha urang teh bakal maut. Urang sebab urang diciptakeun pikeun ngalaksanakeun amal ibadah. Lamun keur akhirat mah seolah-olah anjeun isuk keur bakal maut. Nalika urang salat Allahu Akbar kudu khusyuk sebab urang can tangtu isuk bakal bisa salat deui. Akhirat mati. Lamun dunia urang baruasa, lamun akhirat mah seolah maut. Atuh kumaha urang teh diciptakeun ku Allah teh? Sadaya aktivitas urang sadayana jadikeun ladang ibadah. Kam min amalin yatasawwaru bi suratil dunya wa yasiru bi suratil akhirah bi husnil niyyah. Wa kam min amyatin bi suratil akhirah wa yasiru bi suratil dunya bi husnil niyyah. Seueur amalan anu gambaran akhirat, gambaran dunia tapi jadi gambaran akhirat, ladang akhirat. Kulantaran sae niat. Seueur gambaran nama gambaran dunia gambar akhirat tapi ulang goreng niat jadi pahala dunia, jadi gambaran dunia, amal dunia. Jalmi tukang ke pasar, tukang ke sawah, tukang ke kantor, jika nama mudah-mudah dunia, tapi niatna anu saya lillahi ta'ala jadi pahala. Setiap langkah dianggap jihad, yaitu jangan pahala nu Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab naon? Eta jami niatna jeung akhirat. Tapi sabalikna jalmi gotong ngalaksanakeun ibadah tapi niat ria terjadi amalan, terjadi pahala akhiratna. Ya, di mana urang ayeuna kudu apa? Urang teh keur di alam dunia. Reka mana urang teh? Tujuan perantara singkatul urang reka mana? Urang reka akhirat. Urang biasanya camat sama mati saya oke. Urang kada tujuan hidup. Beunghar maut, miskin maut, pejabat maut, marasakat maut, jalmi pinter maut, membodohi maut, sadaya teh nu kalewat. Bakal maut urang sadaya. Ayeuna mata kun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyarah sallallahu teh. Di mana we anjeun ayana maut bakal ngadatangan sok sanajeun peti anu kuat. Dina peti besi ditutup angger bakal ngadatangan maut. Ya. Kanu urang persiapan maut, bekal urang naon nya eta ibadah. Melaksanakan ibadah, jadi kan amal soleh, gitu. Jadi waktu nalika ngantunkeun Siti Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah Az-Zahra, anjeunna di punggu ditanggung ku copat jalmi, ku carogena Sina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, ku putra dua putra Sina Hasan sareng Husain, sang sahabat karang Rasulullah Abu Dzar al-Ghifari, dicanang eta Siti Fatimah opat jalmi nalika dugi ka Maqbarah tempat dikuburkeunana leungkeun Abu Dzar al-Ghifari pidato taneuk nah anjeun apal saha ieu datang teh cek Abu Dzar al-Ghifari teh
ieu teh bintu Rasulillah, ieu teh putrina Rasulullah. Cek Abu Dzar Ghifari teh. Ieu teh istrina Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ieu teh ibuna Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain. Ujug-ujug keluar swanten. Anu mah swanten teh nyaraos kieu, ma ana madul hasab wal nasab, kami mah lain tempatna turunan. Wa innama ana madul amal saleh. Cek eta tanah teh, tapi abdi pasina abdi teh tempatna amal saleh. Wala yanju minni, moal bisa selamat ti kaula illa man kasura amaluhu wa salima qalbuhu wa khalasa amaluhu. Aya 3 golongan cek eta tanah nyarios nu jalmi bakal selamat di alam kubur teh man kasura amaluhu hasura khairuhu. Jalmi nu seueur kasayanganna. Seueur kasayangan apa tuh? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jali beunghar seueur kasayanganna. Jadi pintar seueur amak seueur ilmuna diamalkeun, jadi pejabat adil ngajabatna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa salima qalbuhu, bersih hatena. Dia bersihkeun penyakit hate, iri, ria, ujub, takabur, sum'ah, seueur penyakit hate dina hate urang teh dileungitkeun ku urang di alam kubur urang bakal salamet. Wa khalas amaluhu, jeung ikhlas amalna. Teu aya pamrih ibadah lillahi ta'ala. Salatna karena Allah, puasana karena Allah, zakatna karena Allah, menghaji karena Allah, sadayana amal ibadah teu aya nya karena haliah dunya. Lillahi ta'ala. Wa khalas amaluhu, tah eta nu bakal salamet di alam barzah, di alam kubur. Dukeun kamu salamet di alam kubur, maka urang bakal salamet di akhirat. Tapi lamun di alam kuburna urang disiksa, hadituna leuwih bakal disapa Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Janten pelajaran urang sadayana diri urang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi